Il, Woi, bantuan ngemain motor nam? nyari motor mana kunaon nya? Biasalah, jangan servis. Nama tuh? Nam. Tasok omean, siga nama dan dina karbuna, aingnya kulin heula euy. Atuh ning saya kulin sih. Kumaha di motorna? Atuh aing sorangan mah teu bisa kumaha di? Nah, maknya tuh bisa mah. Pokoknya mah aing ka dieu, nya beres bae lah. Heuh. Sikanya si pengawan, sikanya mas stres. Kalian ulin, kok emang ngerti kan mesin itu. Mari, kan mesin bubut. Ngomongna deh, buka. Kandi di budak nanya, hade encan di cenah. Balik palingan lah. Saya kandi. Balik aing sih. Hade encan isi cenahnya. Weh, kecil. Pan haderin motorna. Hade motor mah rada ngegauk saeutik ning. Deh, terus ek naon deui sia ka dieu? Teu pergeek ulin, mending meuli roti ya. Atuh aing carape pan pas ngomen motor sia. Deket di dia warung nage. Ya, Mbak atuh lah. sekalian yang nginumna. Ganti. Benar kiranya aing keur capek orang disuruh deh lah. Wah, kayak sih hayang. Juga ide ya. Jalan paling. Mampus caranya. Ya rutina. Hari nginumna endi? Aduh sih kemana duit lagi kurang pan. Pas ngeliat roti wungkul. Isi roti kadaluar sadinya nih asa hasil. Maknya bagian nama tuh tukang warung mah karena diantarkan kan. Ada bau deh gini. Yang atuh. Ya Cil. Maunya mau engkau Si Alis mantun aing ngomean motor. Kajian lah. Gewat hakan. Pasti enak aing. Maunya itu. Si Alis mantun aing mantuan motor hakan.
Ya cilah beak kena ini euy. Cukup nih. Cekel heula. Sebenarnya mah ieu roti teh kuaina naon ti hayam tadi. Hah? Ti hayam? Berarti sieun kan ti hayam. Heuh nya hampura aing. Kela. Berarti aing ngangkan ti hayam. Heeh. Asal siap bocah.